sok inget teh kasih Rosita yeuh. Nyuling ge teu paruguh. Nyuling ka mana? Rosita. Rosita. Adia. Eok di dia ya. Ang dapat terek ngomongan maneh teh geus gede lain leutik keneh. Kunaon itu Pak urang, Pak? Dengekeun ai kolot ngomong teh. Asal usul nama maneh teh nang manggih di kali. Dipulung Kang Japra teh diurus nepi ka gede. Dileutik teh nepi ka gede geus gede maneh ngawirangkeun kanu jadi kolot. Tatangga pada nyaraho cenah si Rosita teh reuneuh 7 bulan. Oh, Pak. Sebenarnya 7 bulan ya, Bapak. 7 saten cek maneh. Itu bisa foto. Cara rasana urang menget bulana maneh teh. Yah maneh teh henteu goreng ieu geulis. Ngarang ngomong mah maneh teh gadis dosa. Dosa, gadis desa. Ada, Pak. Nah maneh ditato ngerang-ngerakeun. Kapur aku ini nanti, Pak. Yah maneh teh disakolakeun geus ku kolot supaya pinter. Nyaho maneh teh ka dosa teh. Mana ini baheula tong dipulung atuh ku Bapak. Nyaho are kos kieu mah ti baheula mah dipulungkeun antep cenah kabawa kali. Kan udah dipulung kan doge gede sorangan kan bisa kan. Ya nya. Namun nyaho mah da eta mah hareupeun urang. Ngalirna ge piraku kurang diantep karep. Namun diantep karep mun urang dosa tah dipulung digedekeun teh jadi maneh. Tapi geus gede maneh ngawiwirang ka kolot. Era papa teh nepin ka gede beuteung kieu. Bapak mah macam ngomong kok. Itu ngomong Bapak mah. Nya ngomong saha teh nda papana. Nyaho kos kieu mah ku bapa ge mah dipulung. Sok bapa marek nanya yeuh. Maneh teh reuneuh ku saha? Ngomong, Pak. Teh bisa ngomong ai jajan mah bisa. Itu ada bukti ya tuh, Pak. Itu ada bukti. Terus era urang mah. Ya, sabenerna teh geus viral tatangga teh urang ka warung meuli rokok, Kang Japra cenah. Si Rosita reuneuh. Oh. Sabenerna mah urang teh era. Ya, Bang. Bapak keluar ya, Bang dia. Kita 15 tahun keluar nih, Bang. Nyaho kos kieu mah meuli pulung. Karena ke Papa kurang nyari kan ngomong. Kembali ke pulang. Udah, kita ke pulang. Kalau nyari kan nyangsa. Nyaho sia geus gede da bisa ngomong. Leutik tek dipulung ngomong kitu baku aing dipalitkeun. Nah, depan itu kan tuh. Ya. Nyaho kos kieu mah geus lah. Bapak mah geus teu kuat mandek mangkat teh ka mana lah. Pusing. Era ku tatangga tuh batur ke pada ngaralikeun. Era teh tuh tinggal loba jelema. Tuh, Ngelekep, Bapak. Ngelekep. Bapak banyak ngomong lah. leuheung maneh teh namun teu disakolakeun da maneh teh. Nyaho ka agama, nyaho ka dosa, ngaji maneh nepi mana ngaji? Itu kan soek, Pak. Ya ilah. Ngaji kan tuh. Dibuka-buka jangan takut soek. Ya udah ditanya kan soek. Ini udah bener. Bener cek maneh bener. Nyontokeun mayeuh nu bener maneh teh supaya ngeunah ka ituna ka masa depanna nu ngeunah mah lain batur maneh-maneh keneh. Cing eling ka papa ngeling ka diri sorangan. Ulah ngarusak awak sorangan dirusak. Reuneuh eueuh induk ku bapaan. Era maneh teh era mah lain ku batur kudu maha kawasa gobal. Geus mangkat. Ngerakeun pisan.
Pra, ya tamu. Oh, aya tamu. Dina kalebet jang. Mang, kalpet. Oh, mau nyajangnya? Jangan kepayungan itu. Mau nyajangnya? Assalamualaikum, nyapra. Waalaikumsalam. Mana mang nyapra? Alhamdulillah damang. Mahayana kabarna. An kieu we mikira si Rosita ye hese diomonganana. Oh, nah situ. Itu maksudnya. Emang teu ngadenge? Engis si abdi mah. Rono. Oh, bener usaha sih. Teu nyaho tetangga ge pada ngaromo geus era urang. 8 bulan. 8 bulan. Heeh. Ini sakitnya budak teh nya. Kan eta budak bager teh mah Kang. Nya matak diarana si Rosita ge geus cocok jeung lingkungan. Ayeuna ka mana si Rosita mah? Jaro Rosita keluar. Erakeun wae lah. Buka anak teh. Oh iya si Rosita teh. Ah. Ya mane mah haus ningali lalaki teh aa. Reuneuna kusaha-kusaha bae lalaki aa. Erakeun. Emang abdi kitu ka bogona. Cek urang ge mangkat mane teh ulang ngajodog ge mah. Tong kitu Kang. Itu seorang wae, itu orang yang kenapa? Kitu Kang. Nganahan soten cek maneh ku 10 urang naon aing jadi kolot nangerakeun ka wiwirang. Tetangga pada ningaralikeun. Kang Japra anakna reuneu geus bulana. Para lunteing. Jadi enak kumaha sih Kang ieu. Geus mangkat tah. Nong gitu Kang, karunya, ya, kieu dia, anak apa? Oh, Cari lain mah boro-boro aing karunya cari kos kitu. Asa ningali bujur hayam. Itu Pak. Kamu jelema bener madam maneh balan. Rumah seorang salah teh mikir. Sabar we keun bapak maneh mah teu atuh didengekeun, bapak maneh emang kitu aing kan jadi anak. Bener wae, ari waktu Itu sabar-sabar. Bapak juga tahu, Pak. Begitu sabar-sabar. bisa enak kumaha ieu budak teh enak teh. Nah eta mah teh serek diurus-urus ku maneh urang teu kuat lah era ku tetangga. Kuat, yang geus ari kitu mah pokoknya rek ditu. Atuh ya budak teh rek digedekeun. Puput teh kok Geus bener ya teh Dido. Ridho, ya indungna Bangkawara kayak anak lagi sarua mah ka arah. Wah, Bari kuing mah dididik bener, Kang. nasugan we ku maneh sok bawa. Pangkawulu. Geus kajenteng lah rek urang dicokot di Kangnya. Sok bawa. Dido teh ya. Ridho ikhlas. Lain kena beusi aya ka kadeuheur begitu. Wah, daripada orang makan hati bisa pae gering nangtung lah ngurus ke si Rosita. Makan nasi, Pak. Geus kajeun makan. Udah ngarang ngomong mama netetik si deki. Berem, nepikin ka gede. Ukuran urus geus gede, nomplokan tai ka aing. Ngerakeun. Tangga ngaromo. Itu Kang. Ajeng tipe-tipe anak sorangan. Yang geus aya kitu mah, we dibawa kumaha ye? Kok. Ridho ikhlas. Dido. Daekeun mah. Uing digedekeun dibawa ngilu jeung uing lah. Geus kitu ya. Kajen masalah emang gue mangke daripada mana didicekan gua ka maneh jadi ke arah ayo Geus bawa ku Mang Kenji teh rumah tangga teh boga anak kan. atuh boga Tah urus anakna. Sugan jeung sugan indungna gedeg anakna momal gedeg bareng. alhamdulillah sugan ya Kangnya indungan teh bener sugan anakna bener nya Nya, eta sugan bebang kunaon sih ya cocok orai. Gue pasti disekap di pagi. kan bapak maneh disegebna panci nih kabar kah itu maneh Rosita Itu benar begitu. hari ini ngomong-ngomong berapa bulan cenah 7 potong. Nah, geblek kan di mana tuh sapotong. eta teh bener teh Kang eta justru potong cenah Kang itu Cek manehna, cek urang mah sebulan ieu teh. belahna cenah cek bapak maneh mah Rosita Baca tuh kena orang teh. oh Kolot naon cek mana kolot kasekep cek mana nu. Kepanasan baik. Padahal mana ini nu kolot kapoe. Kalau kapoe yang geus ari kitu mah meureun bapak maneh Ridho Ya enggak sih ya, Mang Kenji orang sudah kuat cek bawa wae lah. minum aja kurang yang geus kitu we nyamangnya Heeh. uing diurus ya mak ya si Ridho we nya dulu Ya, kehela. Aduh. non deui Di Rosita, adieu maneh naon cicing di dia manehnya. Paramita sadayana. Jangan ditiru yo.
adegan contoh mana nu bener mana nu salah anu bener na diangge nu salah na tinggalkeun tong diturutan posnya ngerakeun ngawiwirang Dengekeun tah. Kang Japra Mantap lah.